kumaha aya keneh gitu. Ayo tuh. Cukur kumis. Kayak mu 1000 subscriber. Ya kumis orang gitu. Bener orang. Jeung sungutna cukur. Tuh, kayak kasih ini ke baraya tuh baraya. Kang Wak, kata-kata motivasina tuh. Assalamualaikum, tepangkeun nami Abi Wabongkeng. Jangan lupa like, comment, and share. Coba tuh bahasa perbulan tuh. Sab eta nu tanda beureum. Ing hilap ngopi we. Kasih kujero, Pak. Kujero. Cuma itu kenaon, Pak. Kasih kujero, Pak. Yuk. Kira-kira ang explore. Tuh. Ah tuh eta ieu odading. Ayopi. Tadi cagur. Cagur kawe. Cagur kawe. Ang ningali keseharian cagur kawe. Assalamualaikum baraya. Wah kenaon euy. Cuci piring euy. Aduh. Modal ganteng aja nggak cukup. Ya. Modal ganteng nggak cukup, Wak. Jadi sehari-hari saya kegiatan begini. Kadang ada yang mau ngopi gak ada gelas, saya kumah dulu. Nah. Cuci dulu lah. Mending. Barang dia. Wah, dari mana Wak barusan? Bar. Oh ya. Saya tuh barusan dari Sinangsari. Oh nya nyunda. Poho. Nya beuteun namanya di Sinangsari hoyong nyimpang gitu sareng cagur kawe ka dieu. Ya ningali kaseharian cagur kawe. Terus terang ya nama. Nah, Keseharian saya Ya. beginilah. Nah. Di sini apa adanya. Nggak muluk-muluk. Ada makan nggak ada nyari. nah gitu. Maaf maklum cinta Sunda jadi belepotan bahasa Indonesia. Jadi campur aja. Yang penting sehat, rezeki ngalir lancar. Bukan begitu, Pak? Iya, begitu. Sakitu wae. Nya ka balat-balat Nyunda nu di imah nu kepo tentang cagur kawe ya. Urang nya ngeuyeung Keseharian saya jadi komen madu. gitu. 100. Urang enak geus ngomong gitu jeung cagur kawe ye nya. Heeh. Geus apal kasarena cagur kawe. Nuhun wae Ya, yuk. sami makasih. Ya. Semoga lancar sukses. Jangan lupa share, komen, subscribe YouTube-nya Nyunda. Nyunda. YouTube-nya apa? Nyunda. Nyunda. Jangan lupa ya. Ntar sama YouTube saya lagi mau direncanakan bikin YouTube. Ntar kita collab konten bareng. Nah. Ya, makasih. Salam sukses OTW kaya. Balik di jeung urang di channel Nyunda. Turkanya ayeuna urang kondisi keur di Cimanuk keur di warung Baraya. Gimana lain endorse nya? Oh niatan nge-endorse ya. Sigan we gitu aya milikna. Kenewa disensor we. Ayeuna teh bertanya ya jang barudak mun pas sore teh ulin deui ka kidul. Kita ngopi di dia ya. Betah beren sunset. Lokasi Cimanuk deket desa Cimanuk. Hareupeun Masjid Pisan eta naker. Masjid Cimanuk. Budak senja gitu. Nyata. Komo budak senja 3 urang resep pernah senja teh. Senja tanpa cikopi teh hampa. Selina. Nya. Enak mah urang kuburingan we gitu. Tempat ngopina gitu. Nah, tempat ngopi anu paling cocok jadi aya di fasilitasi aya wifi yang marane-marane anu suka sepertisan jadi aya wifi gratis bayar eta 5.000 udah yang gratis wae kade popojo bisa dino vlog gitu ya baiknya tepati
omatnya ka barudak nu di mana wae ulah keluar imah ayeuna mah bahaya jeung corona. Da weuing mah keluar imah teh keur ngonten heueuh. Omat kada di masker. Ayeuna urang tanya-tanya ka baraya nu gaduh warung sigan we gitu ka Pacerengan. Aya. Ieu teh soal isina naon? Nah, kita Bebas. 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 Ayeuna we teh naik warung teh kan. Sok atuh. Ulang lah. Aya we bisi pas jol aya nu pesen eueuh. Bingung. Nah, mending kene ku langsung ke tukang warung jadi jelas gitu. Nah, bisa jadi langsung. Yang mau lagi membutuhkan kuota, tersedia kuota banyak, bervarian warna, bervarian jaringan. Dari mulai kartu Indosat ada, perdananya ada, paketnya ada, dari kartu Telkomsel juga ada, beberapa berwarna-warni giga berbeda-beda, mulai dari yang kecil, dari yang 1 giga sampai yang sekian luhur lah intinya malah Gede lah. gede lah. Palepotan itu udah orang Sunda ngomong bahasa Indonesia bebas Sunda ya. we, Sunda we, Sunda. Orang Sunda negeri sendiri, orang Sunda negara ranteng ini orang Sunda mah. Tadenya omat. Orang Sunda mah kudu cinta ka daerah sorangan heueuh. Ga urang. Dari mulai kerupuk, mulai madu, bervarian rasa segala ada. Yang ada. Aduh, puyeng dengan duit anjing. Goblok. Wah, rek asup konten. Nya omat nya. Kamarana mereka ngopi, butuh kuota, butuh naon. Dia cocok pisan tempatna heueuh. Dari mulai bonsai juga tersedia, mau dari mulai pot-potnya ada yang berupa plastik, ada yang berupa dari koran, dari yang menyerupai tunggul. Tahu tunggul gak? Tunggul itu semacam kai yang ditebang cuma disisain sedikit, nah yang gitu itu tunggul. Tunggu. Yang ke atas batangnya bisa, itu ada contoh itu, contoh apa? Ini emang bukan hasil karya saya, cuman hasil karya teman saya. Saya ikut aja mempromosikan aja dulu kreatifan teman saya. Dia suka bikin pot-pot kayak gini yang dari coran, kayak coran bisa. Ini mah nggak cocok sama pot, ini buat sementara. Yang mau pesan model-model apa, desain mau diserahkan kepada yang mau bikin, bisa apa mau desain sendiri bisa, tinggal pesan aja gitu. Pengen merek kayak gini apa yang kayak gimana juga ada, tergantung pesanan. Pesanan balik iya naon Sunda iya Capruk. kat kemana man? Keluar omatnya ke barudak bisi di jalan bak bensin di DG aya oge bensin bensin pertama pertalit. Wah eta pertama pertalit. Teuing lah, teuing nya pon aya bensin gitu. Cocok pokona mah ada ieu tempatna strategi di jalan gitu bisi marane anu ek ulin ke Pangandaran kemana wae nyimpang heula di dieu wajib. Mun teu tah keur tepil urang gitu. Heeh. Ayeuna urang ke mana ayeuna? Laut. Oh, ayeuna hayu we ayeuna mah ang nempo senja. Kadenya omat ka budak senja kudu lalajuan deui. Pokona mah mutu lalajuan anyakal. Strategis gitu jalan ke laut. Betah kumaha ngopi barudak tempo. Duh, aing mah
hanya akal bukan nama muntah dia teh mun teu ngopi di dieu jeung teu nempo senjata asa hirup aslina urang ge ieu asa hirup gitu aroma nah iya betah berdak ya jadi aya dicadekeun tahun jam ngopi teh jadi tempatna Jang uhu di dia. Tebo ke kiri inan ieu Naon eta? Teu endorse ulah. lain pertama Ulah teh mangga. lain endorse nah teu berdak lu Lu udah serap itu senjana kumaha itu teu kaciri wae euy. dirinya Tuh, balasku hade senja jadi serap. emasnya kade itu sebelum bocil nu bubuhan kan ya kan kanan pertama di imah itu ulah dibuakan kieu Tuh tempo Mang Hos oge ka caang beungeutna kecangan senja. nah kan masa hirup ya bukan apa na pesenjat lu euy cuma nah kade Ampar. ampar teh ampar tadi natin ampar pokoknya mah kudu kulin ka dieu sok komen di bawah nu hayang apal di mana tempat ieu nu hayang bareng. kulin jeung urang bareng komen di bawah oke ang ngevlog bareng jeung urang di tempat bawah Tempo anjing. Jelas tuh, Bang. Ieu ge tempatna deket jeung mana teh dermaganya tapi dermaga teh itu di eueuh dermaga teh jadi kita jadi bertanya tahu bukan apa tuh Bajai usik tuh dia. Mah. betah nya jadi mah teu cuma luput bergoyang hungkul tapi ada oge air usik tahu ya campur itu teu parek bergeut kita mau hidup